warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang sareng sim kuring nyaeta Budi Rehong dina acara obrolan cawokah orang lemur. Jeung deui kasumpingan ayeuna ku Neng Ros. Sanes. Oh, saha? Bapak Kawi. Oh, Bapak Kawi. Lumeh atuh eta lempang nang ngalieu wae. Oh, nya Bapak Kawi. Kalau wargi ayeuna urang ngobrol sareng sareng Pak Ros. Iya, gitu tah. Di kota Calingcing nya. Cikaro. Oh, Cikaro nya. Kota Calingcing. Di Buntar ayeuna mah. Cikaro pisan. Oh, nya. Subur cai. Oh, nya. Tah di dinya. Leres. Kumaha tuh? Cing sok urang ngobrol we. Oh, Ieu gitu. Karena kieu mah ka mana we? Ka majigna. Oh, Urang gitu. teh. Percaya Percaya diri. Heeh. Sugan we ngobrol kieu teh urang teh jadi duit. Ya pasti atuh. Oh, mudah-mudahan we kitu. Sanes kitu. Oh, kumaha? Ya. Mau teh. Kali wae ada asiwar. Mugi-mugi dah itu. Oh, mugi-mugi heuh. Sok ngobrol naon we lah ka kaler ka kidul ka wetan sok. Mugi-mugi kusim kuring di obrolan ya anu biasa riung mungpulungnya jeung urang dieu. Heeh. Tah sakitu. Nah, sakitu dodo. Loba keneh. Oh, aing. Lain bisa salah. Si sok Di rombongan urang hari teh ngaranna teh. obrolan rombongan. Obrolan orang lemur. Obrolan urang lemur. Iya teh bodoh deh. Aku bodor mah atuh mah. Lain ka goler. Tuh. Kalayangnya bak susu aing ada kesorak ieu mah. Mutak soak dina yo. Konjek mutak soak. Bahdia. Ripuh. Ada bahdia sih sok nyanyi. Sok ngawi gitu urang teh keur sarusah kieu mah. Nya. Sok menghibur hati lah mah. Ya, Anu lain. keur kelabu lah. Anu baik-baik pisan. Heeh, sok nyanyi. Laguna anu kumanya? Naon we lah. Ke urang terang-terang. Anu ieu nya anu mantap kitu nya. Ya mantap lah. Laguna teh anu di corona teh. Bang Bung Hideng. Untuk heseun. Heseun kitu mah aduh. Kumaha we engke lah. Di kujuru awi nu kitu. Sok. Kawi. Ieu mah da Bapak Kawi anu. Anya pinanggi ieu mah. Oh. Kitu. Sok. Ngawi wae atuh. Ngawi. Urang sasarangan sim kuringnya. Iya, bagus. Penyanyi itu naon urang teh? Neng Ros. Bapak Kawi. Salah eta. Bapak Kawi teh di mana? Itu. Mohon leres. Iya abdi teh ayeuna. Aduh. Tulungan Pak Budi. Abdi tulungan. Kunaon bae tulungan mah. Ku obrolanku itu ieu teu jadi masalah. Aduh, ampun. Piraku Allah. teu emut sareng abdi. Laras. Piraku salah bae. Mohon. Hate muntang ka Gusti. Aduh. Percaya diri mah kitu. Hate urang ulah balangah. Kudu percaya diri. Tuluy ngalagu gitu. Heeh, tuluy kan deui. Laguna teh ayeuna mah urang eraan bae nya, Pak Jack. Lagu ku eraan bae cenah. Tabongana gular goler. Lain urang nyanyi halaki eta. Omat nyanyi ulah rewas lamun aya urat heuras. Ngeunahna alabatan uras mata poho kana hutang. Sok. Baik pisan. Duh, anu normal mah tak kudu kitu. Percaya kana hate-hatena, percaya kana dirina. Duh, aduh, urang ngalagu.
kana hatena percaya kana dirina sok atuh aya lagu ieu teh eraan cenah saurna teh nya babarengan berarti bener sarea teh era mah teu parugu rung aya lagu eraan sok papanggih unggal poe tapi na hare-hare rek nanya hararese sok sieun teu malire padahal ku sangkaan da bukti na nyalahan mana horeng eraan nanya ge temi heulaan para lu kerduaan hareng bat akur pisan tekaop dimimitian tata romah diajar sopan tuluina mere janji sakalian pasini moal arek ukah deui asa silih bela diri anjir tah kitu oh laras bisa terus kalau gue disep lagu naon naon we atuh urang teh tuker tekniknya Mang Jack tuker teknik pengalaman di mana meni di Cangkudu Paria Uyah ya sami oh Cangkudu Paria Uyah campur kudu Rusia eta ulah lain lamun lalaki mah sila lain gitu emok ke sila pan bisa dikieu lain yo aya laki aya awewe kedah bisa ngamumule percaya diri percaya karena segala dosa berdosa tak itu Mang Jacknya terus nyerita naon mah tuh jangan bersedih bergairah terus-terusan sangkan orang menang pengalaman betul atau salah betul ya gitu pancena cek guru ge kedah ngarti tata titi surti arti pilari rek nilai naon ngelari naon ningal bumi can atos rangkai bae Mang Jack mah darangkai bae teu aya nu nuluykeun percaya ulah era percaya diri sendiri terus maca naon we obrolan Kang kalung domba digandelan hulu lele mangkani randa 3 tahun candi Kang kalung domba digandelan hulu lele Kang Adi teh randa 3 tahun candi srebor lah nyebornya dicebor berarti itu awe manya oh benar cebor enggak serotnya iya Pak panggih aduh Pak panggih urang mana bae jeung sim kuring warawuheun betul oh nya aluh dengan rawas suanten nyeros teh bapak kawih teh nya tersangka gitu tersangka dia tukang haramis aduh
Hanya Gimana sanes teh belinya? sono gitu ka palawargi kumargi waktos. Ngadeg gitu. Ngadeg naon. Tabungan atuh seserian wae. Sakieu wae mudah-mudahan kapayuna sing Majeng gitu. macam. Sing alus atuh sorana. Sakieu wae lah. Ditutup Ku doa robana atina pilunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tak itu Oh